Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kira tiasa patepang dangu deui tiasa sarangan deui sok sados mung di jemantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngaraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna Elmu Pelet karya Ukok dina dinten ayeuna teh bagian anu kalimana. Mudah-mudahan ku ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sikuakna di sikulukna di sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra tong hilap di subrek, di like, di komen supaya channel kita aya supaya ngahadirkeun hiburan-hiburan ulang bisa di mitra sadayana. Karena mungkin mainnya. Pala mitra kaum dangu sadayana. Arsad anu init ka kampung Ciruyuk atau nepi ka desa Ciruyuk. Arek nepungan bebene nak nyaeta neng salwa geus nepi ka kampung Ciruyuk nyaeta nak keur di perjalanan sedengkeun anu di imah neng salwa anu teu nyaho wayah kumaha arsad kadinya na sabab teu puguh yanto kamari ngabejaanana cenah duka isuk duka iraha kadinya na kan anu jelas kamari kadinya teh keur eueuh neng salwana nyaeta keur ngalongok anu jadi ngalayan anu jadi wana maot Haji Uri, Bu Iim jeung Neng Salwa harita keur ngariung. Kira-kira eko ya kumaha cenanya ka dieuna teh tuh Salwa? Ya, duh katu mah Umi. Ya, cur Bang Yanto mah cenah. Ya dinten ayeuna cenah. Lain geura beberes atuh bisinya, bisi jodoh teh nyahoan atuh da memang kamari teu papanghi jeung teu mere pesenan naon pan beureun ka anu lain oge ka Mang Yanto engko. Nya Salwa. Tokah beresan bae naon-naon ye bisinya aya tamu ka dieu. Ya alhamdulillah geus beberes pan genah meureunan teu brak-brak teuing. Naon dan entos ama? Ya paling oge kan teu naon atuh. Ya geus atuh naon atuh siapkeun atuh sagala sugan ieu mah bisi ngajaga bisi we. Teu puguh atuh. Wah, ayeuna geus hampir 12:30. Lamun nya teh mangke sore berarti jam 2 jam 3 meureunan. Barang keur kitu harita kadenge dihareup anu uluk salam. Sora mobil anu eureun sararea ringeung rinceung. Ama? Naon saha itu anu eureun teh? Engke atuh tinggal heula. Nya sahanya? Moal kitu adi wayah kieu. Sararea harita rungaringeun. Bari nuturkeun Salwa anu init ka hareup gebeg. Salwa harita ngagebeg reuas bari jeung atoh tangtuna sebab genep bulan teu mamingieun arsad menjadi bebene na anu pika ingat we saban poena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceuk Salwa harita. Ama, Umi. Saha cenah itu teh? Nya naon? Mangga Kang kelebet. Ama Haji mangga kelebet. Tama geulis wae Salwa teh geuning lila teu papanggih teh nya. Nya Salwa. Lamang ama Umi Haji. Alhamdulillah. Araya. Aya mangga kelebet. Ceuk Salwa harita geus sasalaman ka sakabehanana. Salwa anu langsung lumpat ke jero imah ngabejaan anu jadi indung jeung bapana anu keur calaleungeu wae siga ora isi induk harita. Kadaguan anakna anu nyampeurkeun. Saha Salwa? Ama Umi, itu saha? Ari ngomong teh sing bener itu saha? Itu Kang Arsad sareng Ama Haji. Pawikarta. Harita Haji Uri jeung Bu Iim langsung we ka hareup sedengkeun Salwa mah harita init ka kamar
lain nyiapkeun cai ieu jeung sagala rupa ngadon dangdan heula lantaran tadi memang manehanana meureun nya sugan teu malaya tamu ngadadak jadi teu dangdan biasa-biasa we. Haji Uri anu ningali pawikarta harita nu keur diuk di ruang tamu oge Bu Hani katutna jadi anakna nya cenah Arsad. Ai geuningan uduh pawikarta ieu teh. Assalamualaikum Haji. Aduh lila teu papanggih kana sataunannya nya pugu ge kumaha cager. Alhamdulillah pugu ye. Nah mani amleng-amlengan teh ka dieu irinya anu tara ka ditu ka pasantren atuh ulin kali-kali mah bawa keluarga ka ditu ulin silaturahmi. Geus pugu ai kami madapanan apa sorangan barudak oge kan hese ditinggalkeun na ieu oge paneh we aya maksud ye Arsad ye. Dara mangga sadayana. Cek Bu Iim harita nu ka kadinya. Alhamdulillah aceuk. Kumaha sadayana di dieu? Ya kitulah alhamdulillah pangestu sehat di dieu mah. Ieu teh Arsad. Angkeun Mi. Abdi Arsad. oh iya namina Arsan teh. Aduh teuing kapungkur. Pas ka ditu teh mah nunjuk masih kena SD kelas sabaranya. Kelas genepan jika nama pas ka ditu jeung Umi mah kelas genepan. Ari ama mah sering papanggih jeung Arsad mah. Nah, ka setahun kamari nya setahun kamari lah pas nganterkeun si Salwa oge papanggih jeung Arsad nya sarenya. Mohon ama. Sok atulah. Salwa. Mohon ama. Atuh ieu cai. Biasa mah. Dengar potkeun. Salwa anu ngadenge antri langsung harita geus apal deui naon anu sok biasana ku Arsad jeung Pak Haji. Diinum nya teh kopi hideung we seperti biasa nu lekoh teh geuningan. Jeung kenjang Bu Hani mah sok diberewet teh manis. Sor harita. Anakna nyetana Neng Salwa anu jungguhan kalian jeung susuguh nu lain. Mangga tuh dileut Om Haji Umi nya gelis mangga sok turun pisan. Arsan mangga. Arsad dari tanu imut yang kelenyu. Sedengkeun Neng Salwa nu deg-degan harita tungkul. Kek Salwa harita diuk gigireun anu jadi indungna. Puguh ge kamari teh ka dieu Pugu Haji. Mohon saudara teh barudak ojek. Ya cenah aya urang itu cenah ka dieu. Urang curug cenah saha ceng teh urang curug. Ai pas taroskeun ka sawah saha ceng teh urang curug. Cenah meureunan Kang Arsad cenah sugan mah gitu. Pek teh bener we nya. Nya kamari teh ka dieu ngan peda. Cenah keur ngalayat anu maot nya saha tuh. Pugu ge lanceuk ieu. Da geus kolot ongko kamari teh geringan ongkonya. Kamari teh aya telepon. Cenah tapi ka hanteuna nya kapaksa we ka ditu da. Ade goreng oge da lanceuk nya ge lain lanceuk. Kandung gitu rada jauh sih sebenarnya ngan pedah da kumaha nya anger we ngaranakan dulu lanceuk meureun nya. Nya gitu. Keur makeun bae lah. Da teu ieu aing ngalongok kitu mah. Aya nu maot halus malahan. Jadi sabenerna kieu Ji. Cik atuh hayang naon di teh duh mani asal riwas kieu yeuh. Sok atuh bari di ieu jang Arsad sok bari di leueuh tah. Saya aya we di dieu mah. Mohon Kang mangga sok. Neng Salwa harita deui saruha. Mohon ditampi atuh. Ama Salwa. Sok mohon mangga sok. Sok sok ieu Haji sok. Nya sok. Alhamdulillah ieu meni haneut kitu kopi yeuh. Liket anger we kaos di pasantren sok nyin kopi teh. Jadi kieu puguh ieu teh Haji. Kuring ka dieu teh nya istilah nama hiji silaturahmi meureun
kadua-duana nu tangtuna bawa maksud nu tangtu bawa niat anu utama jauh dijugjug anggang diteang kitu cenah ceuk paribasana. Salwa bisa memeh itu jeung ieu na heuh meureunan kami hayang ngobrol heula jeung nu jadi budakna meureunan nya Neng Salwa. Salwa harita nu digeroan harita neuteup nu saterusna luk tungkul sabab Salwa dina hatena geus yakin manehanana ayeuna bakal ditanya masalah itu. Oh, nama Haji. Ari Salwa ayeuna masih can aya kukupu anu singgah sugan. Salwa kerung harita teu ngarti kana omong-omongan kolot model kitu. Sedengkeun Haji Uri harita nu neuteup kana jadi anakna. Salwa harita ngarereh. Tong malapah gedang ka Salwa mah langsung we tembakna. Yeuna jurus nu pamungkas ulah di ieu moal ngartieun. Oh nya kitu. Jadi kieu atuh ayeuna mah Salwa kunaon Arsad ayeuna ka dieu mawa bapa jeung indungna lain keung di jalan ieu teh kade. Arsad ka dieu teh lain pipis buri ngan maksudna mawa kolot ka dieu teh mawa bapa jeung indungna ka dieu Arsad teh boga niat geus ayeuna mah urang cokot singkatna we nya kudu malapah gedang cenah geuning ceuk ama hidup ge. Nama Nah Salwa ayeuna saatosna kaluar ti pasantren teu aya pamegat anu sanes anu dipileuheungkeun atanapi nya intina mah bebene we meureun. seharusna mah ai pamegat mah seueur nu suka dia mah. Tapi Salwa di tengah reret ka Arsad anu keur neuteup. sakumaha nu teh dijanjikeun ku Kang Arsad. Salwa mung janjikan Kang Arsad we nu ipaemut dina mana Salwa. Oh jadi inti nama hidup teu boga ti sisi tigir aman meureunannya gitu Haji. Nya sakumaha nu katingali lah. Salwa mah memang di imah paling oge balanya ka pasar balik deui geus we nyeng cek we di imah nungguan warung gitu jeung ieuna ari model nu daratang ngaran-ngaran boga budak parawan ni tangtuna we ti ditu ti dieu meureun. Tapi da kumaha oge meureun awewe na kitu Lin lain mujikeun ka anak kami da memang kitu kaayana nu ka tingali saban poena. Salwa tara ka mana-mana bororaah kudu babarengan bororaah kudu narima nu lalaki lain. Kamari nyaho teh sabenerna mah kami oge yen Salwa teh cenah ngabejakeun boga hubungan jeung Arsad kurang leuwih sataun cenah bener jeung Arsad teh. Anu disebutkeun ku Salwa leres pisan Pak. Namun nya kitu. Kamari-kamari abi kalersan teu tiasa fokus bari abdi ge kapanan diajar deui. Teras oge kan abdi ge tatanen maon itu maksudna tani macul kumaha nya kitu lah Pak. Jadi kieu Ji ieu teh Arsad teh sabenerna mah manehna yang diajar cenah usaha nya usahana teh usaha di kampung we da usaha di kampung mah nya kitu teh meureunna jual ti mawa pacul jeung lencog jeung parang. Jadi Arsad teh ayeuna muka kebon lumayan lah ari lega-lega ting mah henteu ngan cukup we. Jadi dipelakan bangsa sagala palawija tinu leutik nepi ka nu gede cicabe nepi ka engkol ge aya gitu. Alhamdulillah atuh. Janten ieu teh Arsad teh ayeuna teh muka pertanian we kitu pangintennya. Hanya gitu pisan Bu. Umi ya lumayan lah. Keun bae. Syukur alhamdulillah.
daripada geningan daripada tungkrang tongkrong di dia ge barudak pemuda teh dah loba sebenarnya pagawean ge ngan kitu geningan baroraah ini kolot ka kebon diajakan teh kalah ka alasan teh rupa-rupa nyeri suku teh mah nyeri leungeun teh mah nyeri cangkeng teh mah teh malan ku kami teh modar we sakalian gitu waktu kesel teh palahal memang nya zaman ayeuna mah barudak dekar itu dah bapak jeung indung ripuh ka kebon itu jeung ieu moal pacul moal lencog ditinggal ieu teh ngadon nyekel HP we bari sesurian jeung babaturanana nyararane kana tembok karena itu da ayeuna mah teuing boga HP masing-masing teh sugan ngobrol itu jeung ieu tarengkung we kana HP da zaman jeung meureun ayeuna mah hajinya nya gitulah jadi kieu kumaha Salwa Arsad teh geningan boga maksud hayang mileuleungkeun ka Salwa dari bobogohan kepanan geus cenah kadenge ngan ayeuna mah meureunan salian ti silaturahmi teh ngadeukeutkeun babarayaan Arsad teh boga niat ulah kur nepikakeun bobogohan tapi justru Salwa teh yang dijadikeun pendampingna Arsad nu hartina meureunan bobogohan teh kudu nepi ka bale nyuncung ayeuna ka dieu Arsad teh mahaja mawa bapak jeung indungna sinapang nyaksiankeun cenah sinapang ieukeun jadi meureun maksudna mah hayang meungkeut samemeh kawin nyata ku jalan tunangan gitu nah Salwa nampi kinten-kintena Salwa harita ngareret ka indungna ngareret ka Pak Uri anu cara ricing da kumaha anak nanaon oge bapak mah meureun kur tiba ngadengekeun we jeung menerkeun lamun teh mah anakna salah kanggo Salwa mah gaya lesan kanggo teu nampi ama pami eta memang niatna Kang Arsad hoyong meungkeut Salwa nya Salwa mah insyaallah nampi. Alhamdulillah Arsad geningan Salwa teh geuning teu hararese da meureun geus aya janji teh lain Salwa harita meuli tungkul bareureum ceuli-ceulina oge beureum lamun teu mah teu katempo lamun teh lemah katempo da kahalangan ku kerudung kapanan anu gede Tak kitu geuningan Salwa teh jeung Arsad. Hatur nuhun pisan Salwa oge kasadayana mohon abdi ka dieu teh pangintenan sanes bade masihan anu ageng eta mah kumaha namung aya barang sakedik supados dianggo we kuning Salwa ieu tanda ti akang yen tandana akang siap dina sagala rupina dina waktu anu malami insyaallah urang diresmikeun pangindan. Salwa nampi Kang. Sanggeus puguh kitu mah eta perhiasan nu mangrupa cincin harita diasupkeun kana leungeung Salwa di dinya keneh teu make praktek itu jeung ieuna kos jaban kiwari kapanan boga roga duit mah eta geus mana boga duit kan pedah beda meureun kalakuanan Salwa jeung Arsad kakocapkeun resmi we yen Arsad teh memang kabogohna Salwa dina waktu hayeuna lain kabogoh deui tapi memang tunangan anu geus moal lila deui geus pasti bakal dikawinkeun ngan pedah Arsad bos Salwa harita dina waktu harita mah encan ngungkapkeun iraha manehna arek ngalangsungkeun akad nikah sararea harita ngarasa bunga sararea ngarasa bagja Pak RT oge aya dirinya anu dipanggil ngahaja supaya aya saksi yen Salwa teh memang ayeuna mah geus jadi tunangan Arsad Pak RW jeung warga Katut Yanto oge naon Noe Deri oge nyaraksian dina waktu harita memang kituna ieu lamun aya nu nanyaan masuk pararasti sok disaksian fotokosa di kampung gitu supaya mun aya Arsad kadinya eta jeung ieuna nyaho yen Arsad teh mangrupakeun calon salakina
Salwa. Sanggeus beres kituna, Bu Iim anu bulak-balik ke dapur dan justru keur masak nya kitu Salwa lantaran geus beres ieu mantuan anu jadi indungna itu jeung ieuna Yanto oge jeung Noe sok sibuk miluan dabuan sok didarinya we nalongkrongna lumayan dari dahar mah tara meuli di dinya aya dahareun mah sok dibikeun boh naon oge ka barudak teh daripada harasem daripada teu kadahar jelema tiluan mah keur mah teu pati resep kana bararang dahar ngan sok nyieun we kadaharan manaon we daripada kesel kepang-pang nama Salwa. Jadi lamun aya kitu kieu teh barudak sok gampang mantuanana gampang dititah itu jeung ieuna boh ka pasarna boh itu jeung ieuna berenyeng we barudak teh mikirkeun itu tapi da taragap lah anger we sok mere jang udud mah gitu tarang nepi ka bangap lah cacakan make motorna anu Haji Uri oge tetep tarang nepi ka gap. Pas sore sageus dalahar ngobrol heula sakedeung kira-kira jam 4. Arsad jeung keluargana mawa hate anu bungah lantaran cinta Arsad ayeuna diterima ku Salwa secara resmi yen geus tanyaan. Geus diikat ku janji anu memang sakedeung deui bakal dilangsungkeun meureunnan kana akad nikah. Arsad jeung Pawikarta Ketut Buhani pamitan kurang leuwih jam 4 meureunnan. Sararea mawa hate nu bungah ini tinggalkeun eta pitempatan nuju ka pasantrenna nu aya di pasantren Cicurug. Sedengkeun Salwa jeung Haji Uri Bu Iim anu ngarariung deui di tengah imah. Anu susuguh masih kena aya sawareh mah las kolotorna harita dibawa ka dapur anu aya teh dinya mangsa kueh we. Jeung kadaharan-kadaharan ringan eta oge lain ti pasar lain teh nang nyeunan we sok biasa. Nu kabeneran aya tamu teh tinggal sor-sor we. Oh, Haji Uri harita ngomong. Salwa. Nama. Alhamdulillah geuningan nya. Teu bohong geuningan eta jang Arsad teh mawa keluarga ka dieu. Nya sugan terek naon gitu tadi mah amat teh. Aipek teh geuningan kitu amat teh ka Cidabunga pangtuna ge jeung Umi meureunnan. Nya Salwa. Ati mimiti ayeuna mah hidep teh. Kudu pat non teh ngaranna teh kudu pengkuh itu jeung ieuna. Nah, Mama, Umi, Salwa teh kamari oge. Nya. Ngarep-ngarep Kang Arsad. Mantak Salwa untuk patos ieu oge ka barudak teh. Nya keun bae. Keun ayeuna mah geus resmi hidup boga ka Bogo, Pak RT jeung warga urang dieu sawareh geus pada apaleun. Lamun aya Arsad ka dieu geus moal disaha-saha geus pasti meureunna lamun cek keren nama apel meureun ka hidup gitu. Jadi moal disaha-saha lamun isuk jaga ning geto atawa iraha wae Arsad ka dieu moal istilahna saha eta saha ieu geus puguh nyahoun Pak RT nyahoun itu jeung ieuna. Geus ayeuna maju eta beberesan heula tah. Sanggeus puguh kitu mah Bu Iim jeung Salwa sibuk harita meresan urut susuguh itu jeung ieuna. Anu masih keneh ayaan sok dibikeun deui ka Yanto harita dipiringan. Bawa ka pos seperti dina poe harita Bu Iim gegerowan. Mun Waji Kadinyakeun yeuh. harita Noe jeung Deri datang sedangkan Yanto harita nu keur marsihan motor eta ketibah celengeuh juga rai sinuk. Dahareun dibawa ka pos model kue model suub anu teh model nasipan suuk gitu arah raya didinya dibawa we ka pos sawareh mah. Waktu anu beuki nyerelek kakocapkeun isukna. Salwa nu seperti biasa diantir ku Yanto nu geus langanan we. Resep ka Yanto Salwa memake motorna cenah geunaheun henteu abrag-abragan model Noe model Deri masuk ka kebutan wae. Yanto mah henteu buhan mun geus boga umur ongkoh. Sing nya ge can baroga pamajikan teh jelema teh. Ngan peda teuing kunaon ayeuna mah motorna sok geunaheun kitu. Nyantai henteu ka gurudug ku batur. Nek nyiap henteu ge nu penting mah manehna mah salamet. Matak Yanto mah lumayan sok menang penghasilan gede. Cacakan bawa motorna ngarayap. Salwa anu init isu keneh sanggeus salat subuh jeung Yanto. Seperti biasa Salwa sok kuluntang kelenteng di pasar. Meuli itu meuli ieu jang
balanya ada saban poe balanya teh kurang balanya ke pasar kurang balanya pasar kitu saban poena. Kira-kira 7:30 Salwa geus balik di pasarna beri rebo babawa anak-anak. Di jalan parapatan Salwa harita aya nu ngageroan. Salwa? Salwa? Salwa harita ruak reret. Arek bengkol motor teh eureun heula. Neng saha neng? Cek Mang Yanto harita. Duh kamang. Salwa, aya jalma nu kaluar tina mobil, hiji jajaka nu gandang. Gebeg. Salwa harita barang ningali nu datang ka dinya tetela geuning Mario. Kang Mario. Nah itu mana ning Kang? Pugu akang teh 3 Garut teh Sukawening kamari teh. Di desa Kolot. Sukawening. Mun. Salwa itu pasar. Kang. Antus atuh ka akang di ieu nya. Mang Yanto. Etana tuh balanjana kana mobil akangkeun. Hah, wios Kang wios. Da tos mayar ka Mang Yanto. Nya wios we da teu naon mayar ka Mang Yanto ge. Harita eta dagangan teh langsung dibawa ku Mario tina motor Yanto. Yanto keur tiba molohok. Motor dagangan di akutan harita ku sorangan. Kang wios. Teu naon. Ayo. Mang Yanto, jug. Yanto harita dibere duit 20.000 ret. Yanto harita ka Salwa. Salwa anu kur tibah neuteup ka Yanto harita. Neng. Mamang atuh ti payun nya. Ceuk Yanto harita bangun asa-asa. Salwa harita anu kuciwa. Nya teu bisa kumaha. Ayo. Ceuk Mario harita. Atuh kapaksa Salwa teh milu kana mobil Mario. Mobil anu ngageleyeung anu memang geus teu jauh da. Harita geus nepi deui ka imah nu kapaksa anu tingali harita Haji Uri nu keur buka warung jeung nu jadi pamajikanana bari nyimpenan bangsa kue roti segala rupa dina meja di hareup warung anu geus muka. Barang ningali mobil anu eureun harita Haji Uri celenge. Saha cenah mitu teh? Asik si Mario geuning. Nya si Mario tapi jeung Salwa geuning. Si Yanto kemana? Haji Uri harita nu kerung. Nangtung neuteup seukeut. Mario harita keluar tina mobil, saterusna mukakeun bagasina mawa dagangan anu lumayan loba dagangan teh binuh tadi teh motor teh nepi dihareup tinggal naik ka luhur. Beureun boha-boha ka tipas apa panggil di jalan gitu. Sedengkeun Salwa harita anu nuturkeun ka Mario pikeun nyokot balanjaanana. Nuhunnya. Nya teu naon. Sing sabandinten oge akang mah siap antar jemput ka Salwa. Ceuk Mario harita bari imut. Salwa harita kur tibana tungkul we. Teuing tiba heula oge da teu aya eueuh rasa ka Mario teh. Cacakan tiba heula oge memang deukeut jeung manehanana da. Sebutkeun babaturanana baturan sakolana tumar Mario teh jeung tatangga we mentak wawuh oge deukeut kitu. Harita Mario anu mawa dagangan. Papanggih di mana geuning Mario? Di ditu Haji. Cek Mario harita nyebutkeun lagi Wah Haji. Itu di parapatan puguh ge. Kumaha tuh si Yanto? Pan tadi jeung Ayanto meureun. Mun. Ya we pamang we me karunya ka Mang Yanto tadi siga anu kalempongan da ieu na seueur pan. Haji Uri harita teu ngomong deui, Bu Iim keur tiba neuteub we seukeut kan menjadi anakna nya teu kasal. Nganaha-naha bet daek gitu kan. Nya atuh nuhun we atuh nya. Ceuk Pak Haji Uri teu bisa kumaha deui da geus dipangmawakeun. Salwa oge harita nu asup ka jero imah, teu ngajakan Mario ieu asup ka jero imah. Kur tiba nganuhunkeun we hunggul. Kang Mario, nuhunnya. Mohon. Ka imah heula tuh Mario. Cek Haji Uri. Mohon abi teh uwi puguh ieu teh. Kewe gampilah ka dieu deui. Cek Mario. Di mana kitu? Sukawening puguh abi teh ti Garut. Oh, nah boga dulur Sukawening.
Rencangan Pak. Waji nyantos atuh lah. Begitu acan ieu teh acan ibak teh naon pugu ge. Mejol pisan. Kalau rasana me pepenak sareng salwa pugu ge. Oh nya geus atuh kitu mah nuhunnya. Mohon Pak Waji. Mangga Waji. Waji. Nyancuk Mario. Cek Iim hari teh pati tandas ngomongna teh. Da geus puguh hatena memang teu panuju sebenarnya. Iim, Pak Haji Uri oge teu panuju kan pedada kumaha deui. Ai ka naon teh bahasa mah teu meuli kitu cek Pak Haji Uri teh. Nu antukna Mario naik kana mobil, geuyeung mobil maju ninggalkeun imahna anu memang teu pati jauh. Sedengkeun salwa nu diuk harita dina kursi kuciwa sebenarnya matena. Iim harita nyampeurkeun. Salwa, kunaon sih make jeung daek-daekan segala jeung Mario? Umi, Salwa teh tadi nuju dibonceng ku Kang Yanto. Nya dibonceng ku Mang Yanto terus naon? Nya, anu geroan pasti tinggal di teh Mario. Terus? Nya, Mario teh turun, Salwa di mana di pasarnya cenah. Cing teh. Terus nama eta dagangan anu dina motor Mang Yanto diakutan. Harana tulin nyarek. Ih, nya Salwa tang nyarek. Ulah cing teh wios cing teh da sedap deui. Beri nage Kang Yanto nage teh dibayar cing teh kitu. Nya kekewe wios sen kalah masihan 120.000 ke Mang Yanto geura. Sok mimitina ieu teh lah, sok jadi riwang mamah mah Umi mah lain naon. Jol harita Haji Uri gek diu. Salwa naon pangna bisa Mario jeung Salwa geuning. Nya cenah si tadi pepangi di jalan cenah. Salwa keur dibanceng ku Yanto mot terus eureun. Ada di geroan cenah. Pas kitu cenah Yanto turun, Salwa nanti Mario turun cenah dagangan dina motor Yanto diakutan cenah. Terus diulahkeun ge tetep maksa. Haji Uri harita kareng panjang. Yang geus we tuh ayeuna mah, tapi ti mimiti ayeuna Salwa. Sing hati-hati sabab Salwa ayeuna lain sorangan kasebutna nya. Geus jadi milik nama nya oge encan dikawinkeun. Tapi santeuna tunangan teh eta teh mangrupakeun iketan. Anu kudu urang di naon ngaranna teh pusti-pusti. Ulah nepikakeun arsad ngadenge teh ieu teuing ieuna. Dari geus tunangan kieu mah kadang-kadang sok naon ngaranna teh sensitif geuningan hate teh. Dimiti ayeuna mah geus we Salwa ulah ka pasar atuh. Nah terus mun ka pasar ku Umi kitu ka pasar. Emang Umi teu kuat atawa teu bisa gitu ka pasar, kan bisa meureun. Nya Umi ge bisa tapi kan meureun di dieu kumaha. Nya we mah Salwa we ka pasar mah. Lain ku masalah kitu jeung kieu. Nah Salwa ama teu hayang nepikakeun ke aya pacekcokan itu jeung ieuna, khususna Arsad. Sok sieun Arsad mangihan kumaha lamun Mario engke nutur-nutur terus ka Salwa. Kan efekna goreng sanajan Salwa anu memang henteu oge. Salwa memang ngahulang kaharti kumanehna ge memang teh tadi oge. Ari embung ke pasar kumaha? Ya, kan Umi alim ke pasar mah, terus udah balanja ku saha? Nyari embung makeun bae ku ama ke pasar. Ini sok ku ama tuh, yang satu Umi lah nu ke pasar. Atuh menikot si embung teuing ke pasar teh siga nu boga hutang we di pasar teh. Lain kitu ama, di teh kapan loba pagawean goreng-goreng gitu teh naon da si Salwa mah meuli saeun beureunan. Nah, entos satu Umi seur ieu mah nyakeun pas we lah ku Salwa we. Geus si Umi we. Ama mah teh hayang nepikakeun Arsad, nepi ka ningali bohna da pasti jelema kitu mah bakal terus nuturkeun. Sok percaya ka ama. Kumaha lamun ka imah deui ka dieu? Nyari ka imah mah piraku teh di hayu ke nya ka imah menyari tarima we tapi lain hartina ka imah ditarima teh pikeun bobogan jeung Salwa kan lain. Sok jadi kesel kieu teh lah teuing. Cek boi Iim harita bari
cengkat seterusna asup ka warung lantaran aya nu pupuntenan. Sarnaon? Ah, iya ya. Wajib meser sampo. Sampo hiji dua. Terus gula beureum. Aya. Non deui. Pecin weh. Tambi eta kecap teh 1.000. Oh iya.